Gatotkaca Perlaya. Perang Baratayuda tambah ragot. Korban ti dua pihak kanana, poh ti pihak Kurawa, boh ti pihak Pandawa pirang-pirang. Beuki dieu beuki Katara, pihak Pandawa rada unggul. Utamana sabada Arjuna mimpin langsung peperangan. Akhirna Suyudana Raja Astina miwarang Dipatikarna majeng ka medan laga. Arjuna lain antepeun, unggal poe ribuan prajurit Astina jadi korban panah Arjuna. Kaula miharep salira majeng ka peperangan. Lawana Arjuna sakalian ala nyawana. Cenah eta nu diantos-antos. Tembal Dipatikarna bangun bunga. Tika pungkur akang penasaran, hoyong ngajajal kasakten putra panengah Pandawa. Pokna deui maksudna ka Arjuna. Dipatikarna Raja Awangga kasaktianana henteu eleh ku Arjuna. Lianti ahli mentang jamparing, pinter main gada jeung tumbak. Anjeuna putra Batara Surya, ibuna Dewi Kunti, sami sareng Yudhistira, Bima katut Arjuna. Namung iwal Surya, Kunti sareng Kresna teu aya nu terang. Eta satria nu opate salaresna mah dulur saindung. Ari Yudhistira, Bima jeung Arjuna, bapana Pandu Dewanata. Pangna Kresna uninga lantaran katitisan Dewa Wisnu. Naon bae kajantenan di alam dunya pasti anjeuna uninga. Ku Batara Surya karena dipaparin tumbak sakti ngaranna Konta. Upama eta tumbak dilempagkeun ulah bangsa manusia, sanajan dewa pasti perlaya. Ngana jakal henteu bisa dipake sakahayangna. Saumur hirup ukur bisa digunakan sakali. Saterusna Konta bakal balik deui ka sawarga. Mulang kanu bogana nyaeta Batara Surya. Ku pinterna mata-mata Pandawa, beja Dipatikarna bakal jadi pamanggul jurit bocor ka pihak musuh. Batara Kresna enggal ngempelkeun Pandawa 5. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Genepan teres badanten. Kedah kumaha saena mayunan peperangan dinten enjing. Utamina saha nu kedah nandingan Dipatikarna. Nah bade tetep ku Arjuna atawa ngajengkeun nu sanes. Hasil babadantenan saluyu sareng usulan Batara Kresna, Raden Gatotkaca nu kedah majeng. Nah Gatotkaca cek Arjuna. Saur Kresna sakumaha saktina Arjuna moal kiat mayunan pakarang Konta. Kukituna kapaksa ngorbankeun Gatotkaca. Sedengkeun tanaga Arjuna masih kene diperlukeun kusabab perang moal rengse tereh-tereh. Sabada Konta mulang deui kanu boga nembe karena payunan kusalira. Saur Kresna ka Arjuna. Sanajan kacida tetegana sarerea akhirna narima usulan Kresna. Kaasup Bima, ramana Raden Gatotkaca. Nya kitu deui Gatotkaca waktu ditunjuk jantan pamimpin perang sarta resikona bakal jadi tumbal Konta, anjeuna langsung nampi. Demi keunggulan Pandawa, Gatotkaca ikhlas ngorbankeun jiwa ragana. Enjingna Gatotkaca majeng miang para prajurit maju ka medan perang. Kawantu sarua gagah jeung sakti, perang antara Karna jeung Gatotkaca kacida ragotna. Nepi ka tengah poe, can Katara saha nu bakal unggul, saha nu bakal eleh. Lila-lila ku sabab ngarasa kadesek karena kepaksa ngaluarkeun Konta. Tumbak Konta ngabelesat kaluhur ngudag Gatotkaca nuker ka kalayangan di awang-awang. Tekungsi lila kadenge sora nu ngararasakeun ka nyeri. Titis tulis Hyang Widi, Gatotkaca Perlaya, dadanan katiir pakarang Konta. Dinten enjingna giliran Karna
kasambut umur, eleh adu ulin panah ngalawan putra panengah Pandawa, Arjuna.